Ngurus pasien nu haree indit nganteran pusaka hiji-hijina tuluy dititah melipah pir jeung gasolin ka warung. Tah isuk-isuk ayeuna mah urang ngalaksanakeun tugas ti juragan. Biasa we ning yeuh urang ngabing-bringkeun bubututan ning tah torojol we si Buni teh ti Kanang Japati. Tah ieu baju nu ararasakna urang alaan heula atuh geus dialaan mah tuluy we urang bing-bringkeun ieu nu aratahna ngarah ka angin-angin ngarah tereh arasa ngarah tereh di aralaan deui. Singkat cerita ngabing-bringkeun geus beres atuh jrut we ayeuna mah urang turun ka dapur besti bari urang tempo cenah aya naon kulantaran subuh teh aya nu dalokdak ning tah aya urut nakot basret kitu ari pek teh eta geuning tah siga nama urut juragan nyacagan hayam atuh langsung we ning yeuh ku si Buni teh dimandian saurang-saurang lumayan kesel jeung nyeri cangkeng ieu teh besti. Singkat cerita ngamandian geus beres kulantaran si bungsu teh hayang emam jeung tahu haneut cenah atuh geuleuyeung we ning yeuh si Buni teh init ka warung tetangga ari pek teh kabeneran si tahuna teh geus tiis besti. Ah kan bae we cekeng teh urang goreng heula we di imah tah ieu tahuna geus meunang tuluy we urang gujubarkeun ning yeuh kana minyak panas. Singkat cerita si tahuna geus rangu tuluy we urang nyukil sangu haneutna ayeuna mah hayu we ah besti urang sarapan heula ngarah jauh tina salatri atuh ngariung we ning yeuh dahar berjamaah si bungsu mah yang dihuapan ning yeuh heueuh da minangka anu geuringna apanan atuh geus beres sarapan mah tuluy we urang asupkeun ieu obatna heueuh diinumkeun besti maksud teh. Singkat cerita nginum obatna geus tarapti lanjut we ayeuna mah urang ngageuleuyeung balangsiar samara heueuh kulantaran erek masak teh kot arareuweuh samara teh ning yeuh biasa we nu kararieu samarana anu babari jeung tereh hegsok sagala didudut si Bunit mari ka warung teh kadang ti imah marek meuli sarupa ari geus nepi di warung mah kalah sok jadi rupa-rupa. Singkat cerita balanya rupa-rupana geus beres datang ka imah langsung we tageunkeun eta si lalakonna kana kompor urang presto heula besti ngarah teu lila tuluy we asupkeun kabeh eta si bumbu-bumbu kehidupanana atuh geus beres mah tutupan we bisi eraeun. Singkat cerita deui wae merestona geus beres lanjut we ieu nama urang ngagojojoskeun bumbu anu meunang nyiksa gulah galeh sakedeung alungkeun daun salam banjur ku cai pangungkurahan asupkeun gula beureum tuluy gulah galeh tuluy asupkeun we eta si lalakonna kabeh borolokeun we jeung cai kalduna. Ah pokona mah teuing ngeunah teuing henteu ieu teh besti bakal ngeunah we sigana mah ceuk sorangan mah. Alhamdulillah konserna geus beres lanjut we ieu nama urang sesebret urutna besti da geuningan sok tara ngeunah dahar ge lamun nempo dapur paburisat kieu mah matak hayu we maksakeun urang beresihan heula tah ieu ge komporna urang usapan heula ngarah gulawing tuluy we ieu wadah nu nalengnongna urang pulungan tuluy we urang gasrok ning yeuh mejana lanjut deui urang amandian wadah rarewok tring tuh saridakeup we ku sorangan terakhir hayu urang gasrok panincakanana besti ngarah seuseut ngarah gulawing. Alhamdulillah pagawean dapur geus beres lanjut we hayu ayeuna mah urang ngencar besti heueuh ngencar ge lain ka mamana ka dieu yeuh ari pek teh si bapana keur dicai hayu we ah urang tungguan di dieu yeuh bari si dengdang karek ge goledag ari pek teh geus ngageroan ka dieu heula cenah erek nitah langsung